Oh nyata, Bibi gak tatarucingan naon Bi? Coba tebaknya. Ari buntut sapi sok tungtungan tara. Ya tungtungan atuh. Lamun teu tungtungan mah pasti buntutna panjangna nepi ke Amerika. Ya henteu atuh tungtungan. Naha, emangna ita kantos ngadangu buntut sapi di sada tungtungan? Kantos? Ita kantos ngadangu buntut sapi di sada tungtungan? Iraha tak? Basa waktu Bibi ngiringkeun sapi, terus Bibi sambil nyanyikan tungtungan. Ih, nyambung. Wios we, nu penting mah teu eleh. Aduh, kaluman kieu sore-sore teh aya batur. Neng, nuju naon Neng ngiring caliknya? Mangga, Mang Gondrong atas di mana? Ah, biasa Mang Gondrong terus jalan-jalan sore geuning neng kalalu mandi bumi. Naon geuning jalan-jalan sareng monyet? Hah? Maksudnya? Nah, Mang Gondrong badasannya sareng monyet ieu kan sareng hayam. Sanders ke Mang Gondrong da menerus dari ke hayam. Mang Gondrong. Naon? Setan naon nu sok ningalikeun diri ngabelegedeg? Setan naon anu sok ningalikeun diri ngabelegedeg? Setan jin? Sanes. Setan-setana? Sanes. Terus setan naon? Setan gondrong. Oh nyamang. Naon? Sipa gaduh tatarucingan. Ayo tatarucingan naon deui wae sok. Coba tebaknya. Heuh sok. Tangkal naon anu sok dipikasieun? Tangkal maung, Sanes. tangkal kobra, Sanes. tangkal macan, Sanes. terus tangkal naon? Tangkal sampe. Nah, bisa tangkal sampek. Sabab tangkal sampena nu keur dipake nyumput maung. Sok Neng, ek nepi ka mana ngadu tatarucingan jeung Mang Gondrong? Sok atuh ari kitu mah tebaknya. Sok. Make baju jiga monyet, teu make baju kalah tambah jiga monyet. Monyet, Sanes. doma, Sanes. terus naon maksudna eta? Eta. Eta naon? Eta. Maksudna? Eta nu digigireun Abi. Tah. Naon eta? Eta